Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis-sholati alaihi. Amma ba'du. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa azizul hakim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wa furqatu adabun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana tawala dalima qadaita wa qada jadi minkajar. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung tipayun urang sasarengan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kana rupi-rupi ning kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadayana, utamina dina saat anu ayeuna urang sadaya tiasa ngalangkahkeun dua sampean kana ieu pangaosan saya sanes. Mudah-mudahan ucap tekan lampah urang sadaya anu dibungkus ku syukur eta, mudah-mudahan singodang kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Berehing teu sakedik dinten anu ayeuna kadang-kadang aya jalma nu hese seuri gara-gara barusuh nya. Seurina teh manyun anu barusuh nya, hari seuri hayang tapi barusuh meureun kitu. Hari ngaji hayang meureun teh hari modal teu boga cenah. Teh kumaha? Teu saeutik jalma anu nyaeta teu bisa ningali kana kanan poe dina poe anu ayeuna lantaran teu daek kaluar tina guha. Nah sapoe kuae meureun sama teu kaluar atuh di jero guha. Teu saeutik dina ieu poe jalma teu bisa ningali kana legana laut gitu nya
Kolatan laut teh lega naon sababna sabab cicing we di dapur manehna mah teu daek healing. Allah moal ngarobah karena nasib jalma teu nu teu daek piknik atuh teu ka laut atuh ka mana ka sawah teh kadinya aya lalajoanan barudak keur mareng bal nya teu saeutik jalma ayeuna eta teh nyanak contoh keur ieu pangaosannya cek saha ieu pangaosan teh goreng ngan teu saeutik jalma anu teu hadir karena ieu pangaosan lantaran naon lantaran ditalian sukuna ditalian ku naon cenah tingali we suku maneh aya naon tanu teu ini teh eta teh ditalian keneh ditalian ku setan cik lamun aya jalma ditalian dirantai sukuna eta ku Belanda disebutna naon dijajah tadi disebutna teh dijajah ku Belanda ditalian ieu mah dijajahna lain ku balana lain ku walana dijajahna ku setan dijajahna sukuna ditalian leungeunna ditalikung ka tukang teu bisa takbiratul ihram terus ayeuna panona dipeungpeunan tapi lain dipeungpeunan ku ulama ku kaen ieu mah dipeungpeunan ku panonna teh dipeungpeunan ku setan dipeungpeunan ku kahayang-kahayang jeung perkara anu matak pikabitaeun akhirna teu hadir kana salat berjamaah teu hadir kana pengajian lantaran dijajah keneh ku setan nya teh kulana jeung teu saeutik jelema anu katika anu waktuna teh ripuh padahal lega sawahna teh lega kebona teh ngan ripuh we moal poe sing goreng boga pakaian teh ngaripuhkeun lain nyenangkeun boga pakaian teh kalah ngaripuhkeun hakan kadinya. Nah, jadi boga ingon-ingon boga kukut-kukutan kalah ka ngaripuhkeun. Beh dituna mah meureun cigana boga anak oge kalah ngaliurkeun. Nah, atuh sia make boga anak-anakan teh ngaliurkeun. Nah, gitu. Tah eta mudah-mudahan urang sadaya sing diraksa, dijaga, diriksa ku Allah Subhanahu wa taala tina hal-hal anu matak ngajadikeun diri urang nyaeta ngajadikeun diri urang sempit hate leutik hate mudah-mudahan jadi ageng hate urang sadayana diperdekakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Rahmat rahmat wa salam muga diucapkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat ka para tabi'in atba'in tabi'in tuk hingga dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadaya sing beunang dituntun sing beunang dicaangan sing beunang diatur ku aturan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beunang dicontohan ku contoh anu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan saya ge syafaat yaumul kiamah sadayana amin ya rabbal alamin. Naon contoh ti Kangjeng Rasul teh atau anjuran ti Kangjeng Rasul teh kahiji nyaeta urang sadayana kudu loba kanya kudu loba kanya nu belah dieu nu belah dieu kanya ulah loba teuing kahayang tapi kudu loba kanyaan loba kanyaan jalma anu teu loba kanyaan moal meunang rahmat ti Gusti moal dipikanyaan ku Gusti Allah oge malam yarhamin nas lam yurham manehna sajalma anu teu mikanyaan ka manusia kanu sejen teu mikanyaan ka jalma anu ka makhluk anu sejen ka manusia anu sejen teu mikanyaan ka batur saimah teu mikanyaan ka batur salembur teu mikanyaan ka batur naon sasumur eta moal meunang rahmat atanapi moal meunang pikanyaan Gusti Allah. Lamun urang nyaah ka urang kidul, nyaah ka urang kaler, ibu nyaah ka urang wetan, lamun henteu bisa dibejakeun cenah. Nah, nyaah ka urang kulon, nyaah. Nah, maning keneh loba kanyaah. Ya didinya disebutna teh naon
engke bakal monang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Aduh. Namun margina urang loba teh kahayang penat kahayangna dipenat didumpel di naon diprotek disebutna teh diprotek lain protek paragi dumpel si eta lain eta mah kotek tuh nu kitu ieu mah proteksi dikunci kahayangna. Nah sabab 88% jelema nu asup neraka akibat loba kahayang. 88% jelema nu asup neraka lantaran loba kahayang. Naon sababna? Ku kahayang eta teh jadi leungit kanyaan. Leungit kanyaana lantaran loba kahayang. Kuduna tibalik aya paripaos leungit kahayang timbul kanyaan. Leungit ka era timbul leungit ka era timbul kahayang. Leungit ka era timbul kahayang, leungit kahayang timbul kanyaan. Leungit kahayang bakal timbul kanyaan geura sok. Leungit ke da teusna. Da baheula ge ka bapana da teh hayang-hayang teuing. Terus kitu mamah teh kawin ka bapa maneh teh da teh hayang-hayang teuing baheula teh pedah we meuni keukeuh kudu. Kana sia meuni anakan geus riap. Nah eta terusna. Nah dipang da teh hayang-hayang teuing. Tapi upami dasarna kahayang aya dasarna kahayang mah nyaeta bakal haneueul ka dituna. Da hayang mau ceuk urang mah kahayang teh kieu. Nah, nya ulah cenah boga kahayang lain ulah. Baik wae bawa kahayang mangan saur Kanjeng Rasul ulah leuwih ti hiji. Naon kahayangna? Hayang nyampurnakeun iman sareng Islam. Cenah kusuna we cenah mangga hoyong pepenak sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalna 88% jalma nu asup ka surga eta lantaran hayang pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul karek hayang kudu geus. Ya. Hayang pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, cik lamun jalma hayang pepenak sareng Kangjeng Rasul bakal kumaha eta? Mangga boga kahayang mangan kahayang mah kudu hiji. Anu kahayangna anu bisa nyalametkeun di dunia jeung di akhirat, jeung bisa ngabeungharkeun di dunia jeung di akhirat, jeung bisa nyenangkeun di dunia jeung di akhirat jual kopi. Nah gitu nya. Naon sababna? Sabab ieu lain hayang ieu mah bakat punyaan. Ya. Bisi tos ngarit merencan ngopi. Tapi kopina ieu teh asa bulawuk ieu, hawuk. Kopi nama remaja. Mohon tos ya. Ya sengge. Biasa cekap. Kopi hawuk kieu. Ente nanaon kieu. Tah. Oh disusuan. Upami susu mah nganggo es. Upami susu kadang nganggo es. Upami teu nganggo es mah lain susu jadi upami susu mah nganggo es. Upami teu nganggo es jadi pan aya es. Nah karek serat naon tadi teh 88% manusia asup ka surga lantaran hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bu. Raha etanya jalma loba dosa, doraka, bantangul bangkawara ka surga Bu. Ditaros eta. Naon ya Allah. Nah, ieu
jalma tara ngaji ya terang itu sabab ya jalma hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ieu mah lanjut teh hayang papanggih lain jeung Kangjeng Nabi, hayang papanggih jeung jin, hayang papanggih jeung Nyi Roro Kidul, sugana beunghar. Eta mah aliran naon atuh ibu, aliran listrik sama pararwek. Nya ieu mah rajul hayang papanggih jeung Prabu Siliwangi. Hayang papanggih sepupu eta mah Bu, geus maranaot. Geus maranaot raja nu baheulana jadi raja ayeuna teh butuh didoa. Perlu didoakeun kurang nih hayang papanggih. Hayang papanggih. Ya hayang papenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang geus papanggih jeung Kangjeng Nabi Bu, bakal ratingna levelna tinggi eta kahayangna. Teu kagok lamun boga kahayang mah. Teu kagok urang boga hayang naon, hayang papenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaran naon? Ngaran merdeka. Merdeka di dunia, merdeka di akhirat. Lamun teu papanggih jeung Kangjeng Nabi, can puguh merdeka di akhirat. Karek merdeka di dunia. Nah, kan merdeka di dunia hukul atuh. Merdeka di dunia anu bisa mawa kana kamerdekaan di akhirat. Nah, eta pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para pejuang, para pahlawan anu merjuangkeun kamerdekaan lain ngan saukur kamerdekaan di dunia, tapi kamerdekaan di akhirat kade. Ulah dipopohokeun akhirat. Kumaha ya? Juara cenah, juara RT, juara RW, aing juara dunia. Tuh, juara akhirat, mana juara akhirat? Eta nu berjamaah salat subuh. Eta juara akhirat mah di luar. Juara akhirat. Nah, juara dunia. Nah, beungharna akhirat. Nah, beunghar akhirat. Nu mana beunghar akhirat? Kayak urang ngaos heula. Meweh beunghar gatuh, merdeka heula. Nah, kitu ya. Jadi ulah dugikeun ka akhirat. Ngomong seueur jalmi anu asup kana neraka lantaran mung papanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung pernah Abu Jahal wae ge papanggih jeung Kangjeng Nabi, tapi bari dibarengan jeung keheul jeung ngewa. Naon sababna Abu Jahal bet ngewa ka Kangjeng Nabi, benci ka Kangjeng Nabi, dolim, hasud, julid ka Kangjeng Nabi, ngahina, ngaledek, duwikeun ka deuk paetna wae eta ngewa we ka Kangjeng Nabi. Naon sababna cing? Naon sababna? Sabab kapiheulaan payu, kapiheulaan kapiheulaan naon? Kan Siti Khadijah teh kabogoh Abu Jahal teh. Ada Nabi dipikabogoh ku Siti Khadijah teh dipikabogoh ku Abu Jahal. Ari Siti Khadijah kalaka ayeuna kalaka dipikahoyong ku Kangjeng Rasul, dipikahoyong ku Kangjeng Rasul. Ari pikahoyongna ibu dipikahoyong ku Kangjeng Rasul gara-gara Siti Maisaroh. Kumaha Siti Maisaroh teh pamagat ibu lain awewe. Ari urang mah Maisaroh teh lala awewe. Maisaroh itu mah lalaki. Pamagat Maisaroh teh. Upami jualan atanapi dagang Kangjeng Rasul dagang kasam eta sareng Maisaroh. Pamagat teh kare mahnya jeung Maisaroh. Da Maisaroh nyisaroh mah awewe bisaroh tuh. Ada orang namanya eta mah Maisaroh teh pamagat teh. Nah, kumaha eta mah saur Maisaroh teh ka Siti Khadijah teh. Gusti Khadijah nya upami aya nu hoyongeun ka Gusti Khadijah tapi pemuda kene
tapi pegawai padamelnya karyawan pegawai pada ditampi moal nya ari daekun mah negetinya saur Siti Khadijah teh ieu dialekna bahasa orang dia ari daekun mah nah tuh tapi kasep pemudana teh tapi cara yang pokoknya mah cap jempol pokoknya ari daekun mah tah masyarakat ya dari kakaknya Rasul ya Rasulullah ya can jadi rasulnya Muhammad amun aya nu keresaheun ka salira anu bogoheun gerana rana tapi beunghar rana teh rana teh beunghar tapi bisa di deuk kumaha deuk daek moal jadi diadukeun diadu tah dicomlangin kumaha cenah tapi rana tapi bedana ge cenah bedana oge 10 tahun 15 bedana ge 15 tahun bedana yuswana ge tapi ada kolot itu mah kumaha nyari daekeun mah surganya Rasul teh ari keresaheun ari daekeun mana gitunya akhirna lamun hoyong pepana kumaha di mana cenah pernahna gitunya kan itu sami gitu ya geus aya lampu hejo ye ti ditu lamun daekeun mah ti dieu lamun keresaheun mah cenah gitunya lampu hejo teh mah lamun ibu-ibu misalnya kieu Bu pengajian di ditu tapi anu ceramah nate eta teh ajengan biasa lain ajengan luar biasa lain ajengan pokoknya ajengan biasa kumaha nya ari aya mah cek ibu teh bari kitu katanya nah terus aya ajengan ya pengajian di ditu aya ibu-ibu tapi ibu-ibu nanti narunutan kumaha hari jelema mah peduli bae penting mah ya penting anyawaan we bae lah penting mah ulah lamun anu geus marawat juri geureun nya tinggal mah disebut teh batu turun ke nah itu purun ya daek disebut teh sebut terus we di mana cenah pertemuan tidinya teh pertemuan Kangjeng Rasul jeung Sidoja can jadi rasul eta teh sarta can janten rasul dari angkat janten rasul mah yuswa 40 tahun eta mah namanya 25 nuju damel nuju usaha damel dagang lamun di urang mah dagang kuliling tapi aya dudunganana situ mah di mana ari di soket cenah taros atuh ditaros make hijab make halang amun di mana cenah Muhammad amun aya anu hayangeun ka dirinya mun jaburang mah kitunya nah ka ajeun tapi lamun di Paredo bakal kaliwat lamun di Ciduhan bakal ngokot jelema teh kumaha dek daek mah atuh mangga we kesuk Kangjeng Rasul teh janten Kangjeng Rasul di Pinang Saraya ku Siti Khadijah sok ngadamel ieu ngadamel acara kulawan acara hitbah nganyaan kula warga perjanjian antawis perjanjian dek nantukeun waktuna eta Kangjeng Rasul nikahna ka Siti Khadijah mas kawinna 1000 gram aya urang dieu ari 1000 gram teh sakilo seorang urang dieu aya nu mas kawin sakilo beunghar Kangjeng Rasul karena menghargai awewe harga urang beunghar-beungharna urang dieu moal aya nu mas kawin sakilo Kangjeng Rasul mah langkung bahkan eta teh tami we ku onta 1000 ekor so aya deui kitu aya nah maksudnya ditantukeun bade mas kawinan kunaon gitu eta teh pan urang ari di Mekah mah ibu
harga disebutnya harga diri gitu nya, harga diri suku Quraisy gitu nya. Pada mina lamun di urang mah naon suku-sukunya suku Quraisy ke suku anu gitu nya. Jadi nyanyana nami kulawar suku turunan gitu nya, turunan Bani Quraisy gitu nya. Rekanya Rasul teh diturunan keturunan orang Quraisy gitu. Pami pernikahanna sareng antar suku mah di urang mah ya oge perpecahan antar suku di urang mah. Naon ngaranna roromeheun perpecahan parcah suku teh. Nah, ada Isra eta jadi ada Isra para ibu sadaya kanggo naon? Kanggo kemerdekaan, memerdekakeun abdi mah cenah aja meni hoyong merdeka ini moal aya jalma anu pang merdekana iwal ti jalma nu ini karena pangaosan merdeka ibu. Bahkan lain merdeka di dunia unggul tapi jeung merdeka di akhirat cita ditu. Tina pernikahanana kanjeng Rasulullah SAW sareng Siti Khadijah gitu nya. Eta Abu Jahal kuat ka dijajah Bu, dijajah. Contohna jalma anu dijajah pikiranana, dijajah ucapanana, dijajah kelakuanana ku setan mah contohna seperti Abu Jahal. Diulinkeun ku nafsuna ku kahayangna, dijajah ku nafsu jeung ku kahayangna sorangan gitu. Ciga nipu, ciga nyilakakeun, ciga ngahina ka batur padahal dirina eta dijajah ku setan. Urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun pangraksa, nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun lindungan, nyalindung urang ka Allah Subhanahu wa taala tina gangguan-gangguan, godaan-godaan dodoja jeung cocoba, nyaeta tina jajahan-jajahan iblis laknatullah jeung jajahan-jajahan perkara anu matak ngaripuhkeun kana awak urang. Naon sababna? Bu iblis teh nya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Naon artina? Teuing kapal. Innahu sanyanyana si iblis eta yarakum ningali ka arah nya musuhna oge tuh teu katingali urang mah. Musuh teh teka tingali. Innahu ari iblis eta yarakum berang penting dinu paek dinu caang dinu nyumput dinu gerak dinu usuman dinu teu usuman oge eta iblis teh ningali ka anjeun ditingali awewe keur leumpang ditingali keur diuk ditingali keur nongeng mongeheng ditingali ku iblis teh. Ari iblis teu bisa ari urang teu bisa ningali ka manehna. Nah eta licik si iblis mah ari manehna ningali ka urang, ari urang teu bisa ningali ka manehna. Mata teu saeutik jalma anu diangon, anu beunang, panonna beunang, ceulina beunang, leungeun sukuna, bahkan kulitna, dagingna, tulangna ku iblis beunang tah ditalian. Eta nu cangkel wae dina pangajian teh eta tulangna beunang ku iblis. Da dina pangajian mah cangkeul, nah di dina panglalajoanan teu cangkeul. Jeung asa lila di pangajian mah. Nah ari dina panglalajoanan mah asa cik mesti asa sakarek bieu atuh ngeusan deui ke atuh tapi ka isakeun bae. Nah gitu. Acara abdi mah asa can kantos cenah atuh da beunang cenah ibu-ibu kantos mihape panon ka iblis kantos iblis ieu mihape panon kantos da can. Ari eta basa keur lalajo TV. Ta eta teh basa ibu keur lalajo sinetron, basa ibu keur lalajo video, keur lalajo TikTok, keur lalajo naon deui? Ta eta teh keur nginjeumkeun panon ka setan, keur nginjeumkeun panon ka iblis.
Basa ibu ngalengkah lain karena pengajian, ngalengkah lain karena silaturahmi, ngalengkah lain karena ibadah, tapi karena maksiat, karena panglalajoanan, tah eta teh suku diinjeumkeun ka cokot deui ku urang. Geuwat cokot deui. Da urang oge eta ge menang nginjeum ti Gusti. Ari menang nginjeum diinjeumkeun bakal kumaha ke anu bogana. Urang teh menang nginjeum. Dititipan ku Gusti Allah. Iya kalah diinjeumkeun ka musuh Allah atuh. Ceulik sabaraha kosong ayeuna, ceulik didengdek ngadadengekeun dibere injeum diinjeumkeun ka diinjeumkeun ka setan. Ari diinjeumkeun teh ibu, diinjeumkeun teh disebutna teh dijajah disebutna teh. Sok Indonesia injeumkeun ka Cina, Indonesia injeumkeun ka Belanda, disebutna teh dijajah disebutna teh. Sok Indonesia injeumkeun atanapi disebutna teh dijajah, atawa pamajikan urang injeumkeun tah kanu boga bon cabe. Ke diinjeumkeun teh dititah gawe. Nginjeum pamajikan cenah dititah bae da diburuhan. Heuh anger we masing diburuhan oge da dijajah disebutna teh. Disebutna teh dijajah ku pagawe. Capek ibu. Capek hati, capek pikiran. Capek mikir, capek hati, capek gawe. Eta lantaran naon? Lantaran diinjeumkeun, dijajah kunaon? Aya 4 perkara anu ngajajah ka manusia tepikeun ka poe kiamat. Kahiji jalma eta dijajah ku hawa perangan ku urang hawa nafsu teh. Naon nafsu? Ku nafsu. Kahiji dijajah ku nafsu. Naon nafsu teh? Nafsu ka keheul, terus ka haneul. Eta nafsu teh, haneul teh nafsu teh. Ka keheul, ka amek, ka ngewa, ka geuleum, ka benci. Nah eta ka lamun keur ngewa teh ka keur benci teh geuningan mun sok beureum panonna ge deuk kaluar, deuk kajeleng keluar panonna ge bari beureum moloto ditanya bari leungeun deuk ngerewas suku heuras deuk naon deuk najong. Geuningan lamun budak balik tas leledokan makaning make baju bodas celana bodas inungna teh ti lawang panto teh geus siap menang rekam katanya. Mana sia beberiheun bapa sia tuh bapana ka babawa beberiheun bapa sia mere keur meuli sabun oge 2000 perak aing. Nah sia cenah atuh deui jeung leledokan sana eta kamek teh nu akhirna leuleus awak teh geus eta teh ayeuna teh gong silila panas ti panas karaos akibat gede amek teh ditotogkeun ku setan. Nah eta nafsu komo nafsu ka salaki, nafsu ka mitoha, aya jelema nafsu ka mitoha, nafsu ka ari nafsu mah neungeul ngiwit najong naon ningang aya ucing tinggang aya hayam tinggang aya entok tinggang aya budak tinggang keuna ka mitoha budak ngelok lep jeleng keuna ka mitoha ditakis ku mitoha plos keuna ka RT urusan ke polisi terus ka RT mah beba banget diomongkeun eta akibat nafsu ada nafsu mah atuh ibu kaya digayem ya gunung sakitu wae mah ku aing mah dihakan ceuk nafsu teh nafsu mah nafsu ngabrung teh eta dijajah ku nafsu nasaur kang Rasul faida godibda fayatawatu sing sering wudu. Jadi jalma mun hayang merdeka abdas
wudu, adzan, salat, merdeka disebutna tina merdeka tina nafsu disebutna. Merdeka tina awakna dicopot deui Pak eta. Mau dina adzan Allahu akbar Allahu akbar. Eta nu keur nyokot deui diri urang. Nah, diri urang hakikatna kemerdekaan teh kitu. Nah, soal zaman baheula anu adan misalnya atau nabi dek wudu dek sholat berjamaah kusum belana misalnya ada bakal ditembak anu adan karena sampai kerwe ditembak baheula eta terusum penjajah ayana mah Allah nu nemak oge aremung awal nu adan awal anu nemak keur sholat aya mah nyari lain di Palestina mah di ditu di Masjidil Aqsa nya di urang mah bebas da geus merdeka ngan kari ngamerdekakeun di merdeka di akhirat mah eta tina nafsu. Terus ayeuna nu kadua anu ngajajah teh nyaeta hawa teh kahayang teh hawa teh hawa disebut hawa teh hartosna teh kahayang dijajah ku kahayangna jika kulon da boga kahayang jika wetan loba kahayang jika mana teh ulah cicing wae da ari jalma loba kahayang dijajah ku kahayangna geus hiji hayang geus dua hayang geus tilu hayang geus opat hayang terus we terus kitu teh hayang geus loba hayang loba geus loba hayang loba pisan geus loba pisan sieun pae sieun teu ka pulu sieun teu ka tungkulan nya sieun nyampak jeger sieun pae jalma nu sieun pae berarti cinta kene loba kene kahayang akhirna ngalepaskeun nyawana bari molotot bari ngelel molotot disebutna paeh molot loba kahayang sebetulna batur mah paeh bari seuri maot teh bari seuri bakat ku atoh dek pepenak sareng Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seuri senyum dek maot teh batur mah yo molotot hayang apal bejana mah hayang apel, hayang jeruk, hayang melotot gitu. Hayang apa teh jeung kebona. Hayang jeruk jeung kebona. Atau melotot apa enak. Nah, gitu ya. Ayo kahayang eta nu akhirna daloba kanaha ngaji, daloba kahayang keneh urang mah. Jigue tu nini geus daloba kahayang mah cenah tu. Mata anu ini karena pengajian teh nini samaruk nini mah eueuh ceuk saha nini eueuh kahayang sia nya majar maneh teh da ustad eta mah eueuh kahayang ajaran sia ngadangka piraku eueuh kahayang majar maneh teh ceuk saha nya nini eueuh kahayang ya nini paantel kulit jeung aki-aki eta batal berarti aya kahayang eta mah aya kahayang mah batal oge. Lamun eueuh kahayang mah meureun naon. Ngan ulah duwikeun ka ari kahayang mah bangga, cuman ceuk tadi teh ulah dijajah ku kahayang kudu bisa nahan karena kahayang tadi. Hawa teh nah eueuh ka masjid geus loba kahayang. Loba muka tilu musuhna atanapi nu wajib diperangan ku urang teh nyaeta dunya. Dunya perangan dunya teh kumaha di perangan dunya teh dunya mah boro-boro di teangan teu di teangan ge bakal boga nah tadi ngan henteu loba gitu jadi boro-boro di teangan teu di teangan ge bakal boga da urang teh lahir teh ieu teh kalam kalam mana sok jelema jeung sampel kalam dunya kalau sampel, pan begitu, ya teh menisir kulub sampel, ya teh atau ya teh 7 sasihan, karek 7 bulan,
geus aya sampel. Ya berarti geus disadiakeun. Jeung sagala rupa sisikian. Muncangan di kulum. Ya gitu. Enak. Nya ganyol. Naon deh? Ganyol halus, nya geus aya ciri-ciri heula keneh. Sisikian, bebetian. Ya. Bebetian sisikian, aki-aki make kolor, ya sikina dek di kulum. Kade eta. Nah, eta desa rezeki atanapi naon dunya eta ulah sampaikan ka ninihan. Teu saeutik jalma nu katinihan kuduna dunya teh ditinihan ku urang ari ieu ninihan ka urang. Dunya teh teu saeutik jalma lieur lain senang ku boga harta kalah karipuh boga harta teh eta akibat naon? Akibat dija can apaleun hakikatna can apaleun hakikatna merdeka. Jeung ari hakikatna merdeka kumaha? La ilaha illallah eta hakikat kalimatul haqqin, kalimah anu hak nya eta keur ngamerdekakeun hiji jalma tina godaan-godaan tina jajahan-jajahan iblis laknatullah. Saur Allah tah ku kaula dibere senjata keur ngamerdekakeun aja nya eta kalimah la ilaha illallah. Nah itu antara orang geus merdeka we di dunya mah di lemur urang geus merdeka lah taro tapi di akhirat can pugu merdeka dina perkara gitu. Anu kadua aya katilu kaopat nyaeta musuh anu kudu diperangan ku urang teh nyaeta sahwat. Naon cenah? Sahwat eta kendaraan setan namun awewe teu seubeuh ku lalaki teu seubeuh ku lalaki hiji hayang dua lalaki sarua deui teu seubeuh sakali misalna hayang genep kali si lalaki teu seubeuh ku awewe teu seubeuh ku lalaki. Sahwat teh lain sahwat awewe ka lalaki wae tapi kadang-kadang hayang kesahwat teh kabita awewe kabita ku lalaki kabita ku awewe kabita kunaon deui awewe loba pi kabita kesahwat teh pi kabita make jeung aya hayang baso iga aki-aki hari baso iga saha iga burung hayang baso kabita ku batu duikeun ka ngacai eta kabita majalma teh nyiram majalma teh keur ciga nu keur nyiram pokona mah loba pi kabitaeun dibibita deui ku setan dahareun pakaian oge eta ngaruh loba anu pi kabita lain lalaki ka awewe ka lalaki wae nu pi kabitaeun teh tapi nu disebut sahwat teh sahwat dahareun sahwat dibere jeung ieu isuk mah hayang jeung itu isuk mah dipapai unggal restoran sugan teh deuk meuli da sangu sing horeng deuk naon tuh mapai restoran nya mapai restoran we unggal poe teh deuk ngurap sugan teh deuk meuli kejo. Nah, ada apa yang hiburan? Ini kabita orang tuh yang kejeburan di situ tuh di kolam renang. Di kolam renang kejebur, kejeburan sungai teh temayar. Nah, di pas balik ka imah eta rajeg nu nagih. Ibu euy ti mana nih? Abdi ya teukeun ka Isa ngantosan. Nah, sia teh Bang Emok mun diteukeun ka Isa atuh. Mantau kana geus magrib. Ngahaja ulin teh bisi aya Bang Emok. Iya ditemuan dibikeun ka Isa. Alah. Make motor gede, make helm ditutupan jika penjahat, sing goreng bang keliling. Nya, cik atuh ibu ari baroga hutang teh balalayar. Ulah nyiksa jelema. Kada mau ngana ngecrok sama
Ya. Mudah-mudahan atuh pinu anak sim kuring sing beunghar deuk dipangmayarkeun ku sim kuring tanu barokah hutang ka Bang Emok teh. Ya. Nya geus teu kudu malayar. Ngan encan. Ya ulang anjuk. Sakeun. Kan ulang anjuk deuk. Ieu mah dipangmayarkeun teh atoh deuk anjuk deui we. Wah. Eta merdeka teh. Can merdeka tina godaan-godaan nah ya berkibarlah kalimah faida qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Eta berkibar ayat Allah dina 17 Agustus. Ayat Allah naon? Faida qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Di mana anjeun deuk maca Quran guru keranyu minta perlindungan, minta pangraksa anjeun ka Allah tina gangguan godaan tina jajahan setan anu dilaknat. Gitu. Nah, itu dah. Sadunya paribasana. Ayeuna aku kudunya wae mah kudunya ku harta da teu sakedik jelema nu lieur. Ongko boga perusahaan teh hayang senang. Tapi kalah ka ayeuna pamajikan ditinggalkeun anak teh ka mana jorna bapana kalah molor di panyaba teu naon atuh nyaba ari ngadondeg hees mah nah iya bu maning keneh puguh di lembur ngasuh bu maning keneh puguh ngasuh ngawuruk budak da bisa maca Quran nah ulah naon ulah nyieun init karena deuk ngagugu kana ajakan setan lamah yang ngeunah we di ditu mah tara aya nu pidato teu salat oge teu ka masjid oge tara aya nu cacalawakan caramah di ditu mah masihna di dieu teu ka masjid oge di lembur teu ka masjid oge eta dipidatokeun singa we napang keheul-keheulna kana tukang pidato mah setan ceuk setan teh ku aing deuk cenah bohong kalah kadi elingan. Nah, pangkeheul-keheulna setan, musuhna teh tukang dakwah, tukang pidato, tukang titah cenah poho kana salat kalah diadana. Nah, itu. Jadi saha anu kudu urang dilawan leuwih ti heula nyaeta anu aya dina diri urang sok perdekakeun heula atanapi bebaskeun heula awak urang. Nya memangnya ari setan mah ibu cigana ngabibita, ciga ngabubunga. Padahal eta teh lain ngabibita, lain ngabubunga, ibu lain merek deuk merek ngabubunga. Padahal ukur ni wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Ibu-ibu urang wajib bersyukur lantaran aya kuayana ieu pangaosan asalna urang teh keur diangon ku setan dina bibir neraka jahanam. Diangon panon urang dipake ngadu kaleci kuse dipake ngadu kaleci digorolong-gorolong panon urang teh ku setan teh ceuli urang dipake ceuli urang ku setan teh geus di ceuli urang teh geus dipake cocoan geus bungkus suku leungeut kulit aya gitu kulit anu diinjem ku setan dicowok ku setan aya ibu ari wudu teu kaduga nah ari kosmetik meuni 5 cm tah eta kulitna lain dipake ngadeukeutkeun diri ka Allah kalah ka dipake teu pararuguh we geuningan bibir diwarnaan kajeding eta minantuna jeding, mitohana jeding, pajeding-jeding. Nah, gitu ya. Eta teh akibat naon? Ari wudu tara. Eta teh akibatnya eta dijajah ku setan teh. As-syaitanu ya'idukumul faqra pantes saeutik jelema anu sedih teu kabeuli kosmetik. Duh sedih aing mah asa pangmiskina teu boga lipen-lipen. Acan teu boga wadak-wadak acan as-syaitanu ya'idukumul faqra sugan kieu meuni usum cabe teu kabeuli Quran acan aya nu kitu
Gitu nya panengke cenah ngadago pamere Quran ngadago pamere semangat ge moal ibu lamun Quran menang meuli sorangan ibu sok semangat macana eta Quran pamere ala lanyar we gitu padahal geus tutup tahun geus deuk bulan mulud deui anu masih hante bulan mulud di heula teh ibu ayeuna sabulan deui bulan mulud Quran anyar keneh ieu teh tinggal reto ting lebah Asyaiton wa ya'murukum bisu nya acara abdi mah ada nya ieu we nyekot Quran we cenah anu geus buladi gelah jiga getol si caroge nate kadana mah boga salaki nate pinter lamun urang kudu boga salaki teh salaki anu pinter kumaha ari nu pinter mah tara mere duit ka pamajikan eta lamun salaki pinter tara mere duit ka pamajikan langsung tara mere duit cash langsung nah nganyukan we ka warung teh abdi teh kira geus loba hutang kemat ame beja kira pamajikan teh ka warung ka pasalakina apa menitos izin abdi teh ka warung wae nganyukan wae meni geus panjang teh berarti 2 lama geus panjang teh bapak oge sok malibiran sing horeng nu sok malibiran teh boga era beureun jeung jelema nya sok ibu ayeuna ti warung-warung ayeuna nah terus kumaha mah cenah atuh kumaha mayarna menitos izin cenah apa abdi teh hari mama sok maos Quran sok tah berarti ngabohong upami mama leres sok ngaos Quran bakal kabayar eta hutang nya sing horeng eta duit 5 juta diselapkeun dina jilid Quran lamun osok maca Quran mah bakal kapangi keur mayar hutang we nganggo sabab berarti nyebut osok padahal tara lamun osok maca Quran berarti bakal kabayar hutang itu berarti lamun tara maca Quran cik ibu-ibu aya di dia ibu-ibu anu hayang kebayar hutang nih si aya kitu aya berarti tara maca apa so lamun sok maca Quran di imah ieu mah di bumi berarti tara maca Quran di imah lamun sok maca Quran mah berarti bakal kapanggih tah dina jilid nate aya dibukakeun teh nya nya ibu salakina pinter nama nya ngan cenah ulah cenah neuneun duit dina Quran teh ari saeutik ulah sok teh nya ari 5 juta kaluhur mah pek-pek wae salapkeun nya nah sadede ya supados urang ulah ngahambakeun atanapi ulah dugikeun ka ngaberatkeun eta dunya mah ibu halalna wae dihisab haramna disiksa halal wae loba nu nanya di mana eta mun boga di mana eta mun boga sakit boga nu kitu haramna wae ya ditetengan ku polisi di dunya di akhirat sarua di akhirat halalna wae dihisab yo ieu di mana dipake naon keurna keur meuli naon teh sia meuni kepo lamun haramna geus yakin di kuburan keneh wae lamun jalma sok ngadahar barang haram nyaeta di kuburan wae peujitna teh jughurung we dina peujitna teh aya dina peujitna teh aya naon aya bara aya ciga semawar langsung we hurung di jero peujit teh boro-boro di jero peujit hurung karek ngincak kuntung rokok geus ngoceah ngajeul luncat ieu mah di jero beuteung teh geus
Siga senawar gitu. Nah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar walladzina ya'kuluna riba di atas jangan memakan barang haram, barang riba eta ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Eta teh sabenerna mah keur ngadahar seuneu kayak di kuburan kene geus eta geus geus huru eta lamun teu gewat di pareuman teh aya pareuman gewat teh ayeuna kene cokot bejit urang cokot hate urang cokot pikiran urang ulah mikiran perkara anu salian ti kaagungan Gusti Allah. La ilaha illallah kahiji asupkeun pikiran asupkeun kaagungan Allah ka jero pikiran ka jero hate urang asupkeun pikiran keur mikir kana kaagungan Gusti Allah kana ayat-ayat Allah la'allakum tatafakkarun pikiran atau lasa Quran saya pikiran asupkeun karena pikiran eta merdeka ayana di dinya dimana pikiran orang geus dipake pikiran kawan Allah hati orang geus diasupkan kawan Allah jeung kudu ngayakinkeun hati orang ngayakinkeun kana aya segala perkara anu terjadi jeung anu teu terjadi eta tos aya titis tulis tiajali geus aya dina qadar takdirna Allah Subhanahu wa taala anu terjadi jeung anu teu terjadi teh sing yakin nu katiluna sing yakin masukkeun keyakinan nguatkeun keyakinan kana yen sakabeh makhluk moal bisa mere manfaat moal bisa mere madarat moal bisa nyilakakeun moal bisa nyalametkeun sakabeh makhluk sakabeh nagara sakabeh jelema sakabeh sakabeh kukut-kukutan ningo sakabeh makhluk anu aya nyawaan moal bisa mere bunga moal bisa mere sedih moal bisa mere sangsara moal bisa mere kabeungaran tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manakta wala radda lima qadaita wala yang fa'uda jadi minkal ya Allahumma la mani'a ya Allah nun Gusti Allahumma nun Gusti Allah la mani'a teu aya anu tiasa ngahalangan lima atoita kana perkara anu dipasikeun ku Gusti upami Gusti masihan ka urang dieu masing di halangan ku Gunung Tujuh di halangan ku Brimob di halangan ku tentara naon teh ku di halangan ku mobil pemadam kebakaran nggak bakal nepi bantuan mah eta cara lain PKH gini masing di lamun gedeg merek orang dia ya Gusti Allah mau bisa dihalang ku makhluk malaikat ku kumaha ya mau bisa ngahalangan malaikat jago kurang merek lamun mal ayam bisa ngalang-alang mun Gusti dipasihkeun lamani'a lima a'toita ku Gusti Allah dipasihkeun moal aya nu bisa ngahalangan moal anu bisa ngahalangan dipasih Gusti Allah bade masihan naon kitu ka urang dieu bade masihan kabahagia alhamdulillah itu bade masihan rahmat bade masihan kabungahan bade masihan kesenangan malah bisa ngalangan kemerdekaan eta
dipasihkeun kemerdekaan ku Allah malah bisa ngahalangan. Wala mu'tiya lima mana ta jeung moal aya nu mere moal aya nu bisaeun mere kana perkara anu ku Allah dihalang ku Gusti Allah teh dihalangan misalna ku Allah dihalangan masing deuk aya nu nyilakakeun deuk aya anu ngamadaratkeun deuk aya anu ngirim teluh tapi ku Allah dihalangan atanapi deuk aya nu ngirim bantuan ku Allah dihalangan misalna ku Allah teh dihalangan. Nah dina ceulina dina parona Allah teh dihalangan moal bisa mere madarat moal bisa mere manfaat tajik tadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Wala roda lima qadaita jeung moal bisa aya perkara anu bisa ngabalikeun moal bisa balik deui karena perkara anu moal bisa dibalikan deui karena perkara anu geus dipasti ku Gusti Allah. Abalikan deui we cenah ieu deui cenah para ranteng deui ya kulit teh geus peot mah peot eta mah kodar ti Gusti Allah jeung hayang manteng segala. Bisa eta oge nini manteng deui dibeungkeut diurut heula ka luhur kulitna dibeungkeut kulitna dina mun-munan manteng. Nya ditalian ku karet. Nang tresot karetna peot deui. Kana deui. Puguh da boneka aing teh. Tah gitu ya. Jadi wala roda lima qada wala yang pangu dal jadi mingkang ya wala yang pangu jeung moal manfaat da jadi moal aya manfaatna moal faedahna da jadi anu boga kagagahan mingkal ari kagagahan mah eta ti Gusti Allah. Maksudna kagagahan teh ka moal manfaat yo dekeng yo didekeng urang boga dekeng yo dekeng urang mah kaluhur kahanap jangkung kaluhur kagigir jong badag kaluhur jangkung kahanap jong badag pokona mah pika serem nah serem dekeng oge bakal loba dekeng misalnya dekeng mah nu saya dekeng mah ti Gusti Allah kah disengsarikeun kumis baplang awak badag make sepatu jangkung aya beusian koprak halisna sagede galeng halisna oge panon bolotot ari sora nanya ari pas nanya ka ibu-ibu balik ke mana ti Gusti Allah ibu naon dekeng mah kagagahan mah nya mingka eta ti Gusti Allah ajadu ari kagagah bisi urang deuk neangan dekeng ka Gusti Allah penjaga deuk neangan penjaga saha nu bisa ngajaga Gusti Allah akhirnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.